Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di kelompok 5 bade nyeritakan cerita Bang Emo. Perkenalkan, nami Abdi Siti Alifia Jahwan sebagai Ceedoh. Perkenalkan, nami Abdi Nesti Rahayu sebagai Cememen. Perkenalkan, nama Disa Pratama sebagai Ceis. Perkenalkan, Abdi Rahanda Dika sebagai RT. Perkenalkan, nama Andriansa sebagai Kang Endong. Perkenalkan, nama Abdi Aidia sebagai Kang Legend. Di hiji daerah loba anu nyokot ka Bang Emok. Bang Emok teh rame disebut Bang Keliling. Aya 2 jalmi nu sok nyokotan ka Bang Emok, tapi mayarna teu tiasa, ngaranna teh Ceedoh jeung Cemimin. Hiji poe salah saurang tatangga ngobrol ngeunaan naikna harga beas anu matak nyusahkeun warga pikeun meuli beas. Manehnya hotel warta aya nama beas teh geus marahal. Nyaha atuh urang mending sebut pisan ka pamarentah, urang teh boga duit tambah di urang teh janda. Heueuh ti kamari mah can boga duit, jang meuli perhiasan jeung hayang meuli barang-barang. Pamarentah teh bodoh pisan, bisa ngahesekeun warga, seru urang teh yang meuli perhiasan. Kumaha mun urang nginjem ka Bang Emo? Hayang atuh urang minjem ka Bang Emo. Cek iraha minjem ka Bang Emok mah. Isukan we yuk, urang mesti sabar pisan. Oh heueuh ku sabab petugas Bang Emokna isukan arek ka imahna. Ya siap. Isukana 2 petugas Bang Emok datang mau motor ka imah Ceedoh. Mere duit ngan nyasar heula sehingga kabingungan. Gimana nya Mas Ceedoh? Orang jadi kesulitan kieu nya. Tuh, di tadi teu kapanggih-kapanggih. Tah aya jelema nanya we. Maneh nyaho Imah Ceedoh teh di mana? Waalaikumsalam. Maneh teh nanyakeun imana Ceedoh? Heuh atuh buatan urang teh nanyakeun di mana Ceedoh mah eta boga ceulinya. Astagfirullahaladzim, atuh jaga bahasa teh Bisai. Tuluy Ceedoh datang bade nanya, bener eta petugas Bang Emok. Lelas kitu Kang Endong petugas Bang Emo. Mohon, urang teh petugas Bang Embok, urang teh Endong, ajeng ieu teh Kang Deden, urang teh pegawai bank anu kaya sedekat raya. Hayu atuh urang ka ditu, sabab babaturan urang tos aya di ditu. Hayu atuh maneh mah meuli lila mere informasi teh. Astagfirullah. Ulah daek minjem ke Bang Emok teh, soal teh duitna haram. Allah Subhanahu wa taala mah teu suka. Tong didenge Ustad eta mah memang bodoh. Hayu urang ka ditu Kang. Iya tuh, Ustad eta mah cuman bisa ceramah doang, eta mah Ustad palsu ieu mah. Ceedoh jeung petugas Bang Emok ninggalkeun Ustad Oded. Kalian menggunakan bahasa kasar. Mimin ieu Bang Emokna. Alhamdulillah Gusti nu agung urang arek kaya. Ya, cepangkeun nami kuring teh Kang Endong, ajeng ieu Kang Deden. Urang teh anu bisa ngaberantas kemiskinan. Jadi, ibu-ibu arek minjem sabaraha ka kuring teh? Urang mah 10 juta ah. Urang mah arek 7 juta. Ya. Mana kudu tepat waktunya. Nya siap. Kang Deden mikeun duitna ka ibu-ibu ku cara nyieun kasepakatan. Tuluy isukana Ceedoh datang ka bumi Ceuis. Punten Kang Bahar rek mayar. Bahar naonna maneh tetagihan dibayar. Tah mere kembalianna hagae mere jang maneh. Ulah balaga maneh. Ceis lah irinya urang mau ge perhiasan, paling ge perhiasan nu batur atawa duitna minjem ti Bang Emo. Ceis irinya keun bae nu penting mah urang boga we. Sabaraha bulan ti harita petugas Bang Emok ngumpulkeun duit tinu nginjem ka Ceedoh jeung Cemimin, tapi teu kapanggih ku sabab yumput. Ingin maneh boga duit teh lamun misalnya boga urang rek pinjem. Urang itu boga duit mana kudu makan edo.
Kumaha lamun orang nyebut heula. Saya tuh orang nyebut aja. Cemimin Cedo. Cemimin, Cedo. di mananya Cemimin Cedo? Biasa balik deh dah, semuanya nak sibuk. Ayo dah, kalau misalnya mah nyebut mah, beak sih kurang isukan Cedo Cemimin. Isukana Kang Edong jeung Kang Deden balik deui ka imah Ceedoh jeung Cemimin rek nagih duit lantaran teu aya di imah. Saterusna Kang Edong nanya ka RT ngeunaan Ceedoh jeung Cemimin, sangkan RT ngawartosan di mana. Cemimin, Cedo. Tah aya jelema nanya we. Maneh? mau jelema ieu teu? Oh, ieu teh Ceedoh jeung Cemimin. Tah eta maneh nyawa teh eta sah. Nyaho atuh urang teh sebagai RT nyaho keberadaan warga orang di dieu. Mana nyaho teh ayeuna di mana Cemimin yang si Edo? Nyaho atuh Kang, urang pan RT di dieu. Ayo atuh antar urang ka itu. Mana nyaho teh di mana? Tapi aya ongkosna. Gampang ongkos nama. Ayo tuturkeun abdi. Yuk. Teras Pak RT ngajak Kang Edong jeung Kang Deden milarian Ceedoh jeung Cemimin sehingga Kang Edong jeung Kang Deden ambek pisan ka aranjeunna sareng masihan ancaman anu luar biasa. Dia mana dia? Kang Deden jeung Kang Edong nikah pisan, bener pisan Kang Edong jeung Kang Deden arek naon ka dari ya? Kurang nanya ka maneh aya di dinya mayar-mayar hutang tiker kamari. Bos, duit mana bos? Kadang tuh urang keur nagih hutang ka manehna. Mun teu dibayar-bayar kurang dibawa jalur hukum ya. Ih, Kang Deden mah mau jalur hukum bae. Kajian teuing mah teu mayar-mayar ti bulan kamari. Ulah kitu atuh Kang Deden. Tuluy Ustad Ode datang ka jalma-jalma anu parasea jeung mantau Ceedoh jeung Cemimin dina mayar hutang. Assalamualaikum. Iya ya naon ieu ribut-ribut wae. Waalaikumsalam. Pak Ustad. Atuh ari sama umat Islam mah tong ribut-ribut wae, Allah mah teu suka. Lain urang Pak Ustad, tah Kang Edong jeung Kang Deden ngajak ribut teh. Lah maneh ngomong urang anu ngajak ribut, maneh teh anu teu mayar hutang. Emang hutang Cemimin jeung Ceedoh teh baraha geura? Ya, si Mimin teh 500.000 deui. Mohon. Ajang si Edo 300.000 deui. Oh, nama kieu we ku urang dilunasan, ya duitna tos aya. Tosnya tong ribut-ribut deui. Atur nuhun ya Ustad. Ya Pak Ustad. Dibayar ku saya tah. Ku Ustad ya. Dibayar ku saya tah. Bos, duit bos jangan udut. Mana duit wae mah teh RT lin. Ya duit 100.000. Geus atur nuhun. Assalamualaikum. Hatur nuhun pisan Pak Ustad. Nuhun hatur nuhun pisan Pak Ustad. Pak Ustad teh sebagai pisan ka abdi. Lah, marana jadinya ulah kitu-kitu deui. Tah denge. Urang ngalakukeun eta ku sabab urang ngabutuhan kebutuhan urang Pak Ustad. Bener pisan Pak Ustad. Terus nama aruh we ka bumi masing-masing. Nuhun Pak Ustad. Mangga. Sakitu wae ti kelompok 5. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.